Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammadin abduhu wa rasuluh. Pangresa Bapak Tengku miwah Ibu U sareng pin sepuh sadaya sumangga langkung ti payun urang sangekeun puji sareng syukur ka Gusti Maha Suci anu parantos maparin rupining nikmat ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat anu ngalantarankeun urang dina dinten anu karasan cangra riung mungpulung di Padepokan Seribu Ageng di Daharaga jatuh kramina pun alo puput ka Kang Arif atuh sholawat miwah salam urang sangakeun kajungjunan urang Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargina para sahabatna tur umatna anu kumlanang di alam jagat pawenangan. Patengku miwah pin sepuh nu sami-sami rawuh di patempatan bingah binarung geus bingah nu taya hinggana bingah amarwata suta bingah ka giri-giri ka ieu tempat parantos sumping rombongan Pak Tengku saparakanca sapiri umpi tadi parantos kadangu sareng ka kuping ku urang sadayana naon-naon anu janten pamaksa dan Pak Ustad mangga Pak Ustad Epi di Bandung janten upami kusim guring dicenekeun tadi Pak Ustad Lukman teh ayat 3 pamangsadan nu kahiji bade nepangkeun silaturahmi antawis keluarga besar Bapak Tengku sareng keluarga besar Pun Adi Burhanuddin. Anu kaduana sejak masinikeun janji anu parantos dikedalkeun ka pungkur dinten ieu oyong dipati ku jatuh keramik. Anu katiduna nyangakeun cacanakanana anu kaopatan nya tangtos ku urang bakal sami-sami didungakeun. Pak Ustad kalawan asmana Pun Adi Ujang Burhanuddin simkuring nampi calon panganten pamaget ti luhur sausap rambut tihana sausap dampal getihna satetes ambekana sadami mangga disuhun dina mun-munan urang enggah-enggah ditikakeun. Anu kaduana perkawis cacanakan sok sanaos tadi Pak Ustad Lukman ngalaipkeun namun nu dipamrih sanes cacanakanana daos saur sepuh karuhun urang mah sanes seueurna nu janten sae namun sayana sing janten seueur mugia wae na nu dicanak teh sing janten modal ieu dua rumaja anu niat mung kasalagasan ngoning ngaheuyeuk rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah atuh salajengna daya lepatna simkuring sebagai uwana mayunan Kang Ustad Epi hoyong masihan pepelingka pun alo anu berjatuh kerami omat dina rumah tangga sanaos dina Al-Quran ayat arijalu qawmuna ala nisa isi teh sanes bawahan caroge gitu kan ulah gaduh anggapan bawahan langkung hanap derajatnya tibatan atasan mari di Pasar Baru bawahan langkung awis pangaosna anu kaduana KHD
dina ngahayeuk rumah tangga ulah mayunkeun artos, ulah mayunkeun duit, margi sadaya nu aya di dunya teu tiasa diukur ku duit, da ai lawan mah kedah diukur ku meteran. Panginten minangka pamuka sanggem, hayu urang sami-sami dungakeun ieu rumah tangga anu gaduh niat mungkas salagasan teh sing sareundeuk saigel sababot sapianean sabata sarimbagan kacai jadi saleuwi kadarat jadi selebak. Arif puput ua bade mungkas ieu panampian teh ku hiji sajak nyaeta rumah tangga teh lir ibarat munggaran lesotna jangkar, laju parahu mulah lautan umbul-umbulna dinul Islam pangulahna kaimanan jeung kaikhlasan hiji mangsa urang dungakeun ieu parahu sing balabuh di pelabuhan sakinah mawadah warahmah. Pamungkas katinggal seueur nu nganggo masker itu simbol Pak Ustadz Epi, masker teh singketan mawadah sakinah kersaning Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun simkuring hilap teu ngawanohkeun ngaran. Pasa simkuring taufik di payuna aya we hiji, di penggerna aya we 4. Taufik we panjang dipanjangkeun mah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.